Duh, cai di mana pegat nah itu nya. Jadi tuh pegat wah, yang beli tongoh, yang mulai bahan tongoh nih beli. Beul deh. Tapi kieu ngurin anjir. Ku aing tadi urusannya haji goreng patut. Ereng mencai. Ku aing golongan selangna tuman. Aing hayu we mentaan duit nih. Ay. Iya. Lebok RW neangan sia beselang. Ini lila keburu ka dieu si RW na. Aing ka dieu nya metere. Oh, lebok RW neangan sia. Man di mana sebenarnya jadi meni mentaan duit ka aing teh kos ka inung anjing. Kali-kali mah aing atuh warga dibere duit lain manehanana minta ka warga duit. Iya. Tuh man. Yang sia eueuh selangna lebok, sia lebok. Kieu jadi tuh pegat mana sih kieu anjir selangna ge eueuh. Duh anjir ieu mah bari nu weuteuna di euy. Ieu teh mah sabungan anjir ieu mah. Nu madog ieu euy. Da kusaha deui nya usaha di dieu euy. Si RW neangan selang. Kok lebok RW kayaknya selang teangan. Kok aing dikebalongkeun? Duh kumaha aing balik ieu cai can nepi mah anjir. Nyaekan ieu pemajikan euy. Aduh aing. Aya naon, RW? Orai. Orai ge. Aing katipu sugan teh orai. Si laing mah berangan. Naon? Iya. Aing selang eueuh oge mah bari nu moal mandi subuh atuh mah tayamum ku taneuh ngembuh. Heuh eta ini rencana teh. Nih aya carana mah anjir. Wayahna. Ulah waka kieu. Siling ieu pasti anjir. Siling naon tah tadi ge urang teh pisau. Usaha Ka dieu teh ningali RW we, cileung-cileung kawas kadal neangan hakaneun ki kieuan. Anjir, aya nu beuteuna euy anjir mun butut mah bae aing. Euy, mun urang boga mah di imah digantian ku urang we. Si laing ieu mah lain ku urang ge urang mah. Karunya si laing ieu mah. Teuing aing mah nu doh kitu karo can pukul-pukul nempo tah. Nih, siling seuri. Dia ningali non RW we, seuri teh kieu